Bukan we. Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nun Pak. Anu merek kok. Aya. Alhamdulillah. Aya. Rezekinya koknya. Heeh. Warung tuh. Heeh. Aduh, atuh. Jangan duit teh hese lah. Nyapu mahal we atuh. Assalamualaikum Bu. Nun Bu. Aduh. Capek euy. Nah, sabar atuh, Pra. Anak-anak oge kudu sabar jelema mah. Tong runggu. Kuat. Amana? Oh, nyawing teh nya. Ngomong atuh, Kang. Uing nereleng wae. Ini duit orang. Oh, manggil duit. तुम कुछ कुछ होता है तुम्हारे सनम तुम्हारे सनम aku besekte harga mere wah bongkok ke mana Ada kulin ke mana? Sengaja. oh itu baturan mana Buta. Selek saja dong ya mak ini keren ngobrol jeung si. Ini beja anak tuh. Lagi goroan. aduh Rumah unyang. Goroan ku si budak. aduh woi tak Diok di dia ya orang awangko. mana Nah, orang mah ngaranna gitu nyaho. Aduh. Di bongkok nereleng wae. Oh, Ya, kernaon mana di dia? Hah? Kernaon mana di dia? ueng Oh, terniis berniis nah. anu kernis. Udah Oh, mana kernis dag? tadi kan ngomong dah ini juga ya Hanya orang mah tenem. cicing wae tadi kan ngomong tadi ngomong wae, tadi mana tuh tengah denge. Ela, ibu kurang ya dah. Bener sih. Kunaon? Sabulan tidak angin. Jadi angin menik kieuan. Ya, adia teh urang hayang silaturahmi, hayang ampok jeung si budak. Nah, di imah wae si buta teh nempo. Ya ulin jeung urang jalan-jalan. Oh, ngadon siapa? Ibu tak hayang ulin, urang hayang ngaplokan. Si budak itu Urang. oh. Ya hayang dahar mah pumerebet orang ya. Ek dahar lah. Lain dahar, tak lain dahar. Batu mah si budak teh ngomong ka maneh. Ya, Ngajakan. ane ngobrolnya salah ka dia tah. Aduh, nyawing mah teh nyaho tuh kok. Nah, disangka orang mah didinya gitu. Sama tadi maneh budak lamun ditanya ku si bongkok nu bener. Salah, tah ka dia. Iya, ngomong atuh. Linglung. Orang mah teu nempo. Ayo dahar naon nih perebet urang. Geus Ya, hayu tadi itu. lain dahar. Arek kajakan maneh teh jalan-jalan. Dahar jeung lenca tidak lenca doang, kenapa jeung lenca doang? Ngomongkeun leunca lain. Cikeun ngomongkeun lonca, urang dahar jeung lonca doang. Masih Nah, aing jadi bingung. Yo, ngajeun geura. tekeun. Yo, ka dia teh rek ngajakan ulin.
Kaimah itu jalan-jalan daripada jeung di dieu ngawangkong. Oh, Kak Ima. Oh, Ngomong atuh dah tadi. Oh, Ayo tuh. tadi ngomong wae. ayo. Takut kondahan jeung lonca. Ayo. Gimana gegere orang yuk? Aduh, tangan lah. Bangunan anu. Ya. Mana yang tikusruk, Mana tak sih? gegere. Ke mana? Budak jalana, mana nu nyaho. Ayo, ayo. Awasnya. Nah, jangan dia. Terus pawang derek deh gitu. Ada wing ya tuh nyaho. Oh, tekelan. Iya, dia kemana ya? Kehel atuh. Wah, ayo kade. Oh, ada kekerapan kos gitu si bongkok. Kenapa? Lain si kakuyup. Ada si buta ada kade. Cekelan. Buta? Weh. Oh, masih buta. Iya dia. Oh, tinggalin. Ayo belah mana budak? Oh, itu tuh. Ayo buru. Tunggu orang di belakang. Ayo. Tungtun aku mana tungtun. Ini mawa nu buta atau yang mawa hutang? Hei. Kela, Naon? aya jogang, jagong. Oh, aya jago euy, bener ya kabeneran Nah. 8 lah. Kayak berasiki sih. Hah? Kayak berasiki. Ngomong naon? Kayak berasiki. Oh, hiji. Hiji. Hiji bagi tilu meureun. Katena naon setik ngaranna rezeki. Oh, bagi opat jeung saha? Tilu. Jago hiji, Hmm. tilu. Oh, udah ngomong sudah ah. Abduk. Ribeteng yang ada jagong ah. Nah, di dia weh. Nah, Oh. di dinya geus tempat ngaso lah. Di dia kok ya. Pe. Di dia. Nah. Oh, mogok. Aduh. Tiuk puta. Oh, di sawah mah indah daripada di mah butek. Lempo naon kita tadi itu. Indah pemandangan indah. Oh, kapal naon. Lain nanya ke itu, tinggal di pemandangan sawah gunungnya, tinggal itu. Oh, bener. Gunung, mantap bener. Foto mana? Gogo nempo. Wek. Aduh, kayaknya. Nah, mana Aduh, kita sudah. tenang pote kumaha asal usulna. Langsung lama itu sih. Nyawing, bapak wing gitu. Heeh. Kunjung wing teh beren per bulan nah. Bapak wing teh mabok balik kali mas ngaputing tuh sadar gitu. Terus Nah, ngaran apa majikan datang sakit hayang kebelayanan dosa. nah, Nah, orang di ya nanti aku nungguin teh dilongok. dilongok itu teh nama. Teh nyaho eta mah kumaha itu. Benang kan mata meureun. Oh, benang anu mata. Nah, itu hayang naon. Kabar mana teh? Uta. Tong boroning maneh. Sarua orangnya barongkok. Hari mana kunaon sih? Yo. Mana nepin ka budak kumaha asal usulna? Bang, Oh, cerita naon. carita maneh nepikeun ka budak. Kunaon? Oh, Sampai dari depan. cerita baheula urang. Terus orok cerita cekindung urang ieu mah. Tarik atuh ngomongin Tarik bunga. Tenge, bunga batur. Kira ngomong. Cekindung urang Oh, baheula. Terus orok keneh urang teh loba nu resepen cenah mah. Oh. Setiap anu datang ka dieu ditepak. Pipi urang kita be dieu. Anu hiji deui ditepak di be dieu. Kita udah datang jeplak-jeplak we urang kitu ada jeplak-jeplak nu ngalewat dari resepen ka urang. jadi nepi ka gede budak meureun. Tapi kagak jadi budak deh cenah dilepakan. Ban resepen ka urang. Pantes aing eungap ngobrol jeung maneh teh.
Ya, ai urang mah nepikeun ka bongkok kieu teh. Dongengna dinung jeung bapa teh pas saya sahayang bapa mah boga anak awewe. Tah, geus parojo lalaki. Jadi bapa teh narima. Ngagabog ka pamajikan, buka kesel-keselna. Maledo ku bantal. Beunang we teh kasirah budak teh, katonggong budak. Tah geus gedena aing jadi kos kieu ya. Tah matak mun boga pamajikan keur gede beteng. Ulah hayang pertanyaan aing hayang boga anak lalaki, aing boga anak awewe. Tarimakeun kudu parojo lah. Kapemerenan makawasa. Salamet. Itu. Adon sare. Urang ngadongeng naon sih? Teh jeung budak mah. Cicing wae teh ngadongeng urang nungguan wae. Geura Eh, ribet namanya. teh mah. Lapar aing ngarang belum jagong lah. Ribet teuing ah. Belum jagong tuh. Suluh. Tahu wae. Nah, ayo. Iya. Beunang. Tuh mah tenang, udah tersedia dong. Tah. Doh, udah aku ngajong-ngajong ka dieu deui sendal teh. Jagong euy, ribeuteung euy. Nah, ya pengen banget tuh. Ini ribeuteung teh lah. Yo, ya. Tapi jagong hiji bagi tilu yok coba. Jagong hiji bagi tilu. Tahu apa ya meureun lah. Oh, lapar euy. Matak lapar mah daguana lapar belum sampo mah teh. Emang cenah asa gitu. Eko dong. Kang beakeun tong dibere geus. Heeh, ketuaan we. Wanya hune jagong ieu. Kan sinawang kong sorangan beakeun. Kuman Menililanya eta belum jagong teh. Kemana sih? Arek itu masih tadi cenah asak-asak. Kok, asak can kok. Kemana sih jelema? Asa jempling geuningan. Mana sih? Kok. Kuman pareu geuning kemana nya? Sakcan. Ok. Mana sih cuma teh? Ngarareueuh. Mana nya? Cuma teh. Ok. Udah. Sakcan. alahan apa katakan lain cicing. Sapar uing. Oh, dasar wae urang ge Eta jago masakcan sih. asak. Oh, Ya, mana? Enggak kira. nah, silakan. Nyai mah. Dia buset deh. Ini berjangga. Itu di daerah naik teh. Hidung sih. Kamu semua itu nempok. Dasar semua. Aduh, Kunaon? Si duhaka sih tah. Aing mah jangan coba kos kieu ngeunah we sama-sama teu nempok. aing jadi teu bongkok ya. Oh, Tadi na bongkok dia teu bongkok. Mane? Kunaon? Ngomong kita bongkok ke orang ngadengnya sih ya. Oh, mana ngadenge. Agar maneh. Oh, cager ya? Heeh. Ya. Itu udah nggak bisa nempok. Iya. Alhamdulillah ya Allah, orang bisa jaga deui punduk. Nya. Lain panjang jagong. Mana ge namun teu ngelar jagong. Siga mah. Mana nempok barunya. Gitu budak deui mana ngomong ge. Itu budak. Di hebat atuh kitu mah. Ayo naon pasti mana yang ningali tangga cau rupana. Kos kumaha sih? Ayo. Nya hayang pisan urang. Nggak Tahu. cokat kiceun teh. Oh, piceun wae. Can. Aduh, ayolah. Kos kumaha sih tangga cau? Cau. Tetangga cau teh geuningan kos kitu rupana. Heeh. Tangka seureuh. Mana tangga seureuh? Seureuh. Oh, kos kitu alusnya tangga seureuh.
set. Kadenge nama ngomong lagi kadenge nama kurang. Ayo bisa nempo mah resepnya. Nah, Alhamdulillah sih ya. Tadi yang ngomong dari naon tadi tak? Tangga cau, Selong. tangga cau. tuh. Cai tuh. Oh, eta teh cai. Heeh. Oh, kos kitu cai Arek nya. nabak cai. Oh lah. Cai lah. Anter, hangen cai. Iya yang nabak cai orang. Nyaho lah dah orang mah jangan. Kos kumaha rupana. Ah, coba. Ngobak maksud. Oh, mama obak urang nyaho. Oh, Bayar. malah. Oh, kos kieu. Ya bayar deh. Terus geus nyaho ieu cai kos kieu urang. Alhamdulillah. Hanya hotel. Mana? Tuh, mana sih? Coba. Kan deketan urang nyaho. Buset teh. Ninggal kawe teh. Ngira awet mata gitu ke bener-bener cin. Nyalain malah cinta orang kayak nah awe teh kos kitu bentukna. Emang kumaha buat Ya urang mah keur teu nempotnya mah diraba-raba teh aya nu ginjal-ginjal. Eta mah naon? Teu nyaho. Jadi. Jadi meureun teu apa kos kitu. Geus satu hari urang kasih eta lah. Masih bongkok. Oh. Geus nyaho enak mah apa rupa-rupana alhamdulillah. Geus bisa nempo. Geus kok. Geus. Geus nyaho cai. Oh, ngecah nyaho, tahu nyaho, awewe ge bieu nyaho kok. Dengeureuyan. Terus mah laksananya orang teh bisa nempo segala rupa. Oh, Aya namun maneh balik. Moal di aku ku kolot. kunaon sih? Da tadi na teu nempo. Terus Urang balik moal di aku ku kolot. Da tadi na teh bongkok. Nepikeun ka cager. oh, Kolot pusingeun. Anak aing babongkok. ya Kudu kudu maneh kitu. Oh. Anak aing mah buta. Miraku kan nepikeun teh ada buta. Akhirnya carikan ku kolot kenah. Buat tunggu syukurnya bisa bontak. Oh, Pasti kolot maneh bingungan. Moal ditarima, da tadi na buta, terus nepikeun ka teh buta. jadi kumaha sih? Kunaon maneh? Ada. Tahu na tuh. Aya nama. Urang teh boga dongeng. Naon sih? Dongeng na teh Cilentot. Dilenton. Cilentot teh caritana hayang disundatan. Di Sundatan. Cek bapana can aya duit. Aya duit. Bapana teh haji, Haji. indungna haji. Woi. Cengekeun. Dengekeun maneh teh kan geus cager maneh geus teh budak. Masuk bering di mandi Anas maksud teh. Anas. Oh gitu. Pamajikan teh ngomong, "Pak, budak teh sundatan geus sundatan." Oh, lewat 3 poe budak balik pikiran bung di sundatan. Di Sundatan kunaon? Cerita. Ya jadi bunga nak haji teh eraeun kolotna. Oh. Budak teh mangkat pundung. Ulin ka kandang domba si Japra. Cuma ada kandang mana? Adakep na meja teh bolong kandangna teh. Aya anak embe dicok-cokan ku anak embe disuka teh katagihan. Ngeunah-ngeunah teuing cek budak teh dicok-cokan ku anak embe. Besokna deui teh bobogana teu wasil geudeung cenah. Domba urang teh kuna lalintu teh diberi susu ge. Dijajah besokna teh. Anak anjing. Datang deui ka dinya. Cepot teh digegel anjing ngagorogok. Bapak, naon yang yuk lanjutnya dihakan anjing. Alhamdulillah. Tah. Oh, iya jadi perendai. Teleponnya. Bongkok deui. Aduh. Kunaon sih? Iya gini. Oh. Mana sih? Bongkok kok. Di mana kok? Oh. Mana Mana teh lempo deui. Penting si Serina maneh mah. Nyatanya suka nama kos kieu urang. ngomong naon sih? Cecil teh ngadenge. Ngomong naon sih? Aduh, ya. Jempling dewa aing mah. Maneh teh malik deui ka asal. Maneh buta malik deui buta. Ulah aral, urang kudu ridho kudu ikhlas. Da tadina ge urang teh bisa nempo. Sedih urang. Tadina urang teh bisa ngadenge. Urang ge sarua. Bongkok tarimakeun. Yo dengekeun. Urang kudu ridho nya.
Tidak. Ayo nama asal orang balik deui, orang barali ka ieu mah. Balik wae. Nya heueuh, sakit teh orang dibere beuntas Tongkat sementara. orang ke mana sih? Nya tadi micin di mana? Jangan tongkat orang. Malah dipicen. Jangan tongkat di mana? Manon. Ah, gila. Mata deui. Oh, nyang jenela. Oh, ada orang mah kudu tungtun. Pas nanya, ini bisa mentah dia. Nyawa ngomong naon ai tengah deui. Ya, aya nama kieu. Paramita sadayana. Ieu nu buta teh, anu budak nu bongkok, balik deui ka asal ditarimakeun da waktu balik lagi geus kanu butanya buta deui. Tanggung jawab orang.